Edisi peletakan batu pertama pembangunan kamar cai di kebon. Tah ieu kekesed anu meunang ngagesruk teh geus garing besti, atuh tuluy we urang pasangkeun deui, geus siap dijejekan deui tah ret kana tempat peristirahatan ieu. Pot barala sagala aya ning ieu, kulantaran poe ayeuna teh aya rencana erek ka kebon, matak hayu we urang sesebret heula besti, urang taraptikeun heula pagawean imah, aya karpet urang kebutkeun heula, ngarah rada caroplok we kebulna meusah, kolong korsina urang rojokan ngarah ke kebulna barijil. Tah ieu si oray bodas urang tilepan, kulantaran geus teu butuh deui ayeuna mah. Lanjut deui we ayeuna mah urang tuluykeun sesebretna, ning yeuh ari dikodokan mah besti barareunang ruruntahan teh, ning tuh teu karasa geus ditungtung dunya we sasapu teh. Alhamdulillah sasapuna geus beres. Lanjut deui ayeuna mah urang ngampihkeun wawadahan anu bararesihna geus ararampi, tuluy we ayeuna mah urang ngusapan mejana, ngarah bersih ngarah gulawing. Tah ayeuna mah pangicisanana geus kosong, hayu we besti ayeuna mah urang manian wadah nu rarewokna. Keur sementara mah kieu we heulaanan can aya pangicisan anu merenah. Singkat cerita beberesna geus beres, hayu we besti ayeuna mah urang indit OTW ka kebon, tapi kela-kela urang mawa heula peuteuy ti dieu yeuh arek murudahar we ieu teh besti. Bae cenah ceuk juragan teh ulah pusak-pasakna naon, sangujeng deungeunana geus aya di dieu cenah. Atuhnya jadi atoh we si bunit mah ngageuleuyeung bari mawa beuteung kosong ning yeuh, ning tuh teu karasa sia besti geus nepi we. Atuh langsung we si bunit teh naek bari kot ngahakek ning yeuh, da teu kaop nanyak saeutik atuh geuningan besti awak kanal kieu mah. Ning tuh alhamdulillah geus nepi we di puncak. Ari sugan teh geus siap sagalana datang ka dieu teh. Ari pek teh keur dipulasara keneh ning tah deungeunana ge. Tuh si emangna keur dadasar digawe keneh. Aya hayam anakna cenah ieu teh pamere. Bae urang ieu hungkul we cenah deungeunana ge. Lain bae deui cekeng teh kuring mah. Ku dipang nyangukeun jeung dipang mulasarakeun deungeunana ge. Geus atoh kabina-bina. Heueuh dina jero hate paya kitu soteh besti. Tah ieu adukan eukeur persiapan peletakan batu pertama. Bismillahirrohmanirrohim, hayu urang mulai. Peletakan batu pertama pembuatan WC secara khusus singkil prikil, umumnya untuk kemaslahatan umat Islam bangsa Indonesia atau keluarga atau yang lainnya. Cukup, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tah gitu cenah besti eceuk Bapak Negara teh, mudah-mudahan mangpaat jeung barokah keur sarerea. Lanjut deui we ayeuna mah urang fokus kana deungeuna ieu, bari juragan mulasara hayam. Tah ieu si bunit bari ngaluluhan cabe, heueuh diluluhan soteh ku mutu lain ku suku besti. Singkat cerita atuh nyamalna geus beres cenah ieu teh, tah eta deungeunana geus siap deui, sanguna geus muncugug ning tah di tengah, atuh purudulkeun we ning ieu oray hejona. Kulantaran ieu beuteung geus babeledagan, hayu besti urang ngahuapkeun sangu babarengan, sok sanajan deungeunana ukur nu kieu tuh jaba kokojona gegenghek jadi ruha. Kan bae urang segetan we karunya lebar maksud teh. Heueuh karunya kanu mulasara deui ketang. Alhamdulillah nikmat. Singkat cerita sanguna geus pada ningalkeun ieu patu